au jaba gitu nya. Au jaba atawa ngawajibkeun jalma makana perkara lam yajib anu henteu wajib. Ijma'an kalawan ijma. Kadalika sacara kitu. Tadi mah ngeuweuhkeun anu geus diwajibkeun kitu nya secara ijma. Ayeuna mah ngawajibkeun anu dilarang gitu maksudnya. Ijma'an secara ijma. Jadi anu dilarang ku urang diwajibkeun, ieu teh wajib itu sebenarnya mah teu haram ngalakukeun kieu teh gitu. Tulina auna fa masru'iyati majmu'in. Auna fa masru'iyati majmu'in atawa ngeuweuhkeun perkara anu geus disareatkeun perkara anu disareatkeun anu geus ijma, anu geus diijma gitu. Alaihi kana itu ijma, kana itu perkara. Kadalika saperti kitu. Jadi aya deui ngeuweuhkeun perkara anu geus disareatkeun gitu. Mana contohna saperti salat rawatib misalnya di tengahna pan salat rawatib teh geus disareatkeun gitu nya. Hukumna sunnah gitu nya. Hukumna sunnah tapi eta teh geus disareatkeun maksudna mah aya hukum syariatna ngan hukumna sunnah. Tak urang dieuweuhkeun wah da teh sunnah salat rawatib mah gitu. Teu kudu lah salat rawatib mah geus we anu penting mah gitu. Tekadna teh gitu eueuh salat rawatib. Karawatibi saperti salat rawatib ma'al faraidi sartana pirang-pirang fardu. Wal muradu bil rawatibi as-sunanu at-tabi'atu lil faraidi. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bil rawatibi ku pirang-pirang salat rawatib as-sunanu eta pirang-pirang salat sunat at-tabi'atu anu nuturkeun lil faraidi kana pirang-pirang kaparduan atau kana pirang-pirang salat fardu. Wapiha jeung eta tetep dina itu pirang-pirang pasunatan istilahun ari pirang-pirang istilah akharu anu sejen. Wa huwa jeung ari itu pirang-pirang sunnah anna hasanya nyana itu sunnah teh an-nawafilu eta nawafil. Al muaqqatatu anu di waktu-waktu. Atau fafiha jeung eta tetep tina itu salat rawatib gitu. Istilahun ari pirang-pirang istilah akharu anu sejen. Wa huwa jeung ari itu istilah anu sejen teh anna hasanya nyana itu salat rawatib an-nawafilu eta salat nawafil disebut. Al muaqqatatu anu di waktu-waktu. Biwaktin kalawan waktu mahsusin anu dihususkeun. Patarawihu maka ari taraweh wal idu jeung salat id waduha jeung salat duha rotibatun eta urutan alasani anu kadua lal awali lain urutan anu kahiji apadahu maedahkeun kana itu ada miri al imam ad-damiri. Jadi salat rawatib tak kadudukan salat rawatib teh dibanding salat nu disebutkeun tadi nomor hiji. Jadi kade urang ayeuna sibuk tarawih hari bada isyanan teu salat. Karena di orangnya rata-rata gitu salat tarawih mah kaburu wae tapi nalika salat sunnah ba'da isya dari yu. Padahal mah eta teh kadudukanana beda. Leuwih unggul keneh salat rawatib. Nya lamun ngitung leuwih alus mah gitu, mun ngitung leuwih alus mah alus kade salat rawatib dibanding salat tarawih. Nya leuwih alus deui mah duanana dilaksanakeun.
manpek teh da taraweh we hungkul nya teh naon ngan alusna gitu mun dibandingkeun jeung salat rawatib mah salat taraweh teh jauh gitu nya kedudukanana. Kayak kurang di jendalil geus urang mah taraweh rek rawatib we di imah rek rawatib we di imah dan itu ge nya kurang alus nya alus mah rawatibna dipigawe gitu tarawehna dipigawe tapi ka umumna jalma teh kakecoh bahwa mentingkeun taraweh rawatibna dipake diu siun tingalieun taraweh mah hari salat ba'diyah isana teu dilaksanakeun eta teh henteu nanaon teu doraka maksudna mah tapi henteu leuwih alus kurang alus da soalna naon rawatib mah kadudukanna saluhureun salat taraweh gitu. Jadi keur diajar urang mah gitu nya ngabiasakeun salat sunnah teh memang target mah hayang sakabehna dipigawe duha hayang kapigawe itunya misalnya teh salat tahajud hayang kapigawe salat witir hayang kapigawe da salat sunnah nu lain apa keur latihanana sok aya nu mah diajar we kalau salat rawatib eta teh kadudukanana anu kahiji gitu maksudna salat rawatib teh biasakeun salat rawatib gitu nya can bisa sakabehna ba'da isya atau qobliyah subuh gitu kadudukan tangke ningkat deui gitu aya alus mah nya kabeh gitu tangan naik ke bulan puasa mah sok rada katingalieun gitu tak ditepati dianggap penting badiah isya nama kalakah penting keneh tarawih sok naon ku peda tarawih mah pan ayana satahun sakalinya jadi asal istimewa gitu padahal lamun dina segi pahala mah nya ganjaranna leuwih gede rawatib gitu coba karena biasa gitu nya rawatib unggal poe gitu jadi teu disangka istimewa keneh tarawih cenah padahal mah nya kadudukanana beda.